Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jeung ngadauk kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma henteu ala ahadin eta madarat saijama iza aroda di mana-mana ngamaksud ieu ahad ayat sadaqah kana yen sedekahkeun ieu ahad di sadaqatin kana sedekah naon ayat ja'alaha yang ngajadikeun ieu ahad kana sedekah liwalidayhi pikeun indung bapana ahad ila kana di mana-mana kabuktian ieu waliday muslimaini esan Islam duana fayakunu atu kabuktian liwalidayhi eta pikeun indung bapana ahad naon ajruha ganjaranana sedekah fayakunu jeung kabuktian lahu eta pikeun ahad naon mislu ujuri jema pantarna pirang-pirang ganjaranna ieu waliday min gori ayun koso tina sekawan yang dikurangan min ujuri jema tina pirang-pirang ganjaran ieu waliday naon saepun hiji perkara tina naon kai di jalana bila mana ngamaksud nyodakohkeun kana sedekah eta sedekah teh dijadikeun pahalana jang indung bapa bila mana indung bapana Islam duanana atuh pikeun indung bapana boga ganjaran pikeun si ahadna boga pansarna ganjaran sapertikeun indung bapa teu dikurangan tina ganjaran indung bapa saeutik ogana. Waqala jeung ada Usama likubnu Rubai'ata. Baina manah nu waktuna ari urang sareas inda Rasulullah sallam eta deukeutkeun Rasulullah sallam. Iz dina waktuna ieu nahnu inda Rasul. Ja'a datang ka Rasulullah sarojulun hiji laki min Bani Salamata turunan Salamah. Faqala rajul ya Rasulullah hal baqiyah naha tetap alaya misi akurin min birri abawaya tina ngaluskeun ka indung bapa kuring naon saeun hiji perkara abir anu ngaluskeun kuring huma ka ieu abawaya naon saeun hiji perkara abir anu ngaluskeun kuring huma ka abawaya di kuyuse ba'da wafati ma ila sabada wafatna ieu abawaya. Gusti Rasul ayat kene tetep tanya akuring tina ngaluskeun ka indung bapa hiji perkara anu kuring ngaluskeun indung bapa ku eta sabada wafatna kala ngadaung Rasulullah nah yang bener as-shalatu nyata ngaduakeun salat ieu mana salat di mana doa di khoyat as-shalatunya pengaduakeun alaihima kai abawaya wal istighfaru jeung minta pangampura lahumma pikeun abawaya wa in fadu ahdihima jeung ngaluskeun teh ngalangsungkeun jeung ngaluskeun janjina ieu abawaya wa ikramu sadihima jeung ngamoyakeun ka sobatna ieu abawaya wasilaturrahmi jeung nepungan baraya allati anu laku saluh bisa ditepungan ieu lati illa bima ain ieu abawaya. Waqala jeung ngadauk kana salam inna min abar ya birri. Saestuna eta tina pangleuwih alusna kaalusan. Saestuna eta tina pangleuwih kaalusan ayasila isim inna ayasila yang nepungan saha ar-rajulati wa ahla wudi abihi ka ahli anu dipikaresep ku bapana irajul ka ahli anu dipikaresep ku bapana irajul ba'da ayyuliya ila sabadayan mungkur maksudnya manawa mungkur sal abu bapa wa qalan tinggal dawu salam birrul walidati alal waladi bisan birrul walidati
ari ngaluskeun anak indung alal waladi ka anak di pani eta 2 sikal. Maqala jeung ada salam da'watul walidati ari doa anak indung asrau eta leuwih gantang naonna ijabatan di subadana. Ila diucapkeun naon ya Rasulullah. Ya Rasulullah walima jeung eta karana naon? Zaka ari itu asrau qala ngadau Rasulullah. Ya walidah arhamu eta leuwih mikawelas dina abi tibatan bapa. Arhamu eta leuwih mikawelas dina abi tibatan bapa. Wadah watur rohimi jeung ari doa naja mikawelas latas kutu eta segugur ieu watur rohim ijabah teh. Wasallahu jeung naroskeun ka kanjeng Nabi sareng Nabi paula ngucap rajul. Ya Rasulullah man kasaha adiru ngaluskeun kuring. Pakola pengiruh kanjeng Nabi. Birro kudu ngaluskeun anjeun walidaika ka indung bapa anjeun. Pakola kudu ngucap rajul. Waya sataya li asapikeun kuring sa walidani indung bapa. Pakola kudu ngadau kanjeng Nabi. Birro kudu ngaluskeun anjeun waladaka ka anak anjeun. Kama anna liwalidaika seperti yen saestuna sapikeun indung bapa anjeun alai kana mesti ka anjeun hakon aya hak. Kadzalika nya kitu seperti hakon li waladika tapikeun anak anjeun alai kana mesti ka anjeun hakun ari hak. Waqala jeung ngadau kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimah mikawelas sallallahu Allah walidan ka bapa anak anulungan ieu walidan waladahu ka anakna ieu walidan ala birrihi kana kaalusan ieu waladahu ayalam yahnihu tegesa teu ngajurung ieu walid ka walad alal ukuki kana milaraan ngajurungna disuki amali ku goreng pagaweanana seperti amalna ieu walad. Waqala jeung ada salam sawu kudu nyarwakeun aranjeun kami bayana auladikum antarana pirang-pirang anak aranjeun kami bil afiyati dina beberean. Waqala kila jeung sabkeun naon waladuka ari anak anjeun kawaihana suka eta sesengetan anjeun. Kasumua anu ngangteu anjeun kana roihana sab'an dina 7 tahun. Pokok di muka jeung laden anjeun sab'an 7 tahun. Kumaha tuluy ari waladuka aduka eta musuh anjeun awas syarifuka atau ngarejengan ka anjeun. Pakola jeung ngadausa anak lalu qala ngadausa anak salam. Al-gulamu ari budak lalaki yu aku eta diakekahan naon anu tieu gulam. Yauma sabi'i genap poean anu katujuh poe sama jeung dingaranan ieu gulam wa yumato jeung dileungitkeun anu ti gulam naon al-aza kotor. Faiza balago tadi mana-mana ieu gulam sita sinina kana genep pirang-pirang taun udiba na diurut patangkrama ieu gulam. Pada balago tadi mana ieu bulan kisah sinina kana salatan pirang-pirang tahun muzila tah dipisahkeun naon pirasu amparanana ieu bulan. Amparan ieu bulan pisahkeun tempat sarena. Pada balago tadi mana ieu bulan salasa asrota kana 13 naon sanatan taunna. Uriba tadi keuneu ieu bulan ala salati karana tinggal salat. Faiza balago tadi mana-mana ketiga bulan kita asrota karena 16 naon sanatan taunna jauh ngawinkeun ka gulam saha abuhu bapana gulam 16 tahun itu geus karawatenya leuwih dengan jenis
Summa akhadha tulunya ka i abuhu. Summa akhadha tulunya ka i abuhu biadi kana leungeunna gulam. Wa qasab abuhu. Qad adam tuka estu geus meruka pakrama kuring ka kanjeun. Wa alam tuka jeung geus merukan kuring ka kanjeun. Wa ankal tuka jeung geus nikahkeun kuring ka kanjeun. A'udzu nyunkeun pangriksa kuring billahi ka Gusti Allah. Min fitnatika tina fitnah anjeun di dunia. Wa azabika jeung tina siksaan anjeun di akhirat akhirat. Wa qala jeung ngadau kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teh dibaliknya. Min haqqil waladi alal walidi. Min haqqil waladi eta tina sabana hakna anak alal walidi anu mesti ka bapa. Min haqqil waladi eta tina hakna anak alal walidi anu mesti ka bapa. Ayung sina arian ngaluskeun ieu walid. Ada bau kana adam tata kamana walad. Wayung sina jeung ngaluskeun ieu walid. Ismau kana ngaranna walad. Eta hak anak nu mesti lakonaneun menjadi bapakna. Jadi ayung sina waladahu. Si bapak kudu ngaluskeun adam tata krama anak. Diuruk atas raman alus. Dua, ngaluskeun kana ngaranna walad. Kedua ngaran. Wa qala jeung adaw kanjeng Nabi sallallahu kullu gulamin ari sakur-sakur budak lalaki kohinun digadekeun. Sakrawina au kohinatun atawan digadekeun diaktifati kana atekana bulan. Tuzbau dipencit Tuzbau anu dipencit ya Afrika anu tigulam yaumas sabina dan katujuh. Ayo laku jeung ditukuran naon rasul sirana gulam. Pakolan jeung ngadau dina poe katujuh teh. Pasuna tarada 3. Hiji di Afrikahan. Kaduana ditukuran, katiluna dinyaranan. Pakola jeung adawa saha kotar-kotada. Iza dubihat di mana dipencit naon al-atifatu afekah. Ukizat tah ditopot naon supatun bulu lembut. Minha tina afikoh. Pastuk bila tuluy dipadepkeun dia kana supah. Naon au dajusat. Pirang-pirang otot utot jadi urat-urat gede. Pasuk bila tuli padepkeun biasana ieu supah. Naon au dajwa pirang-pirang otot urat gede. Ototna ieu akikoh. Tuma tudok tuli dipkeun supah alaya fuhis sabi. Dina luhureun embun-embunan budak. Hatta yasila motor anhu dina yapuh. Naon mitlus khoyati pantarna bola. Tumayung salu tuli dikumbah naon roksu sirana sobi. Wayuh laku jeung ditukuran iya roksuhu. Ba'du selayung salu. Wajah jeung datang salilati ila Abdullah bin Mubarak Abdul Mubarak. Saka tuli ngalaporkeun ieu rajul ila Abdullah bin Mubarak ba'da waladi kasapaluna anakna ieu rajul. Faqala lahu Abdullah bin Mubarak. Hada awta nah ngaranan kana sandero. Hada awta nah ngaranan anjeun alaihi ka walad. Kolang ucap rajul nah benar. Ola ngadawu Abdullah bin Mubarak. Anta ari anjeun absan tahu. Anta ari anjeun absan tahu eta ngarukna anjeun ka walad. Walad. Koma titik
titikna tadi dia nya titikna tadi titikna wa isabu jenis sunatkeun naon arifku nikawelas dia waladi ka anak ro'a ningali saha al-aqra bisin aqra hadis an-nabiyya katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa berkanya Nabi yuqabilu etanyum kanya Nabi waladahu ka putra ka putuna waladahu ka putra na kanjeng Nabi al-hasana sayyidna Hasan faqala dun aqra inna li saytuna esapikeun kuring asyaratan ayat 10 minawali anak kuring teh boga 10 anak makobatu penyium kuring wahidan kadang saidi minhum tisapai asyarah kabeh. Pakola tuling ngadau kanjeng Nabi alaihi salam. Innaman saytuna jama la yarhamu anu teu mikawalas iman la yurhamu eta moal dikawalas iman. Pakola tuling ngadau sai satunan ha. Kola ngadau li ka kuring saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumul poe. Dawan Rasul digpilih kudu ngumbah anjeun Aisyah wajha Usama kana raraina Usama pajatu tuluy tumandang kuring absilu eta ngumbah kuring kana wajha Usama wa anak bari ari kuring anpatun eta keras padoroba kuring nengga Rasulullah yadi kalengan kuring tumma aqazau tulinya nak Rasulullah ka Usama Pagwa salat tuling ummah Rasulullah wajau kana rarayana Usama. Umma qobbalahu tuling nyum Rasulullah kana wajahu. Pagwa salat Rasulullah wajau Usama. Umma qobbal tuling nyum Rasulullah kana wajahu. Umma qola tuling ngadau Rasulullah. Qad ahsana bina. Qad ahsana esudari alus ya Usama bina ka urang serea. Di dalam yakun karate kabuktian ya Usama jariyatan. Eta jariatan eta anak awewe wata asaro jeung pisolena saha al Hasan wa Nabi bari ari kanjeng Nabi sallallahu alamin bari eta puluh minbar na kanjeng Nabi panazala tuluy turun kanjeng Nabi pahamalau tuluy mangku kanjeng Nabi huka Hasan wa qara jeung maca kanjeng Nabi qawalahu kadawan Allah taala innama amwalukum lapar innama amwalukum pastina ari pirantah harta banda aranjeun kami wa auladukum jeung pirantah anak aranjeun kami fitnatun eta jadi sabab fitnah. Wa qala dina dawuh Abdullah bin Sidadin bayanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli eta salat Rasulullah bin nasi sarta jama-jama idina waqtuna yusalli Dahu datang ke Rasulullah sallallahu Husain. Parokibat tuli numpaskan di Husain unukau kana tunduk na Rasulullah wa Rasulullah sajidun ayat sujud. Apalah tuli ngalila dan Rasulullah as-sujuda kana sujud bin nasi sarta jaman-jaman. Asal banu dengan nyangka ieu nas kabeh anau kana saetuna kalakuan jeung tingkah kana ada saet anyar datang naon amrun parentah ngalilakeun sujud. Falamma qodok tasa mangsa nyumponan pengarapikeun. Falamma qodok tasa mangsa nyumponan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah qalu tangaru nas kabeh. Qad ata'ata estungalilahkeun Tuhan as-sujuda kana sujud ya Rasulullah. Hatta donanna dengan yang ka urang sarea annau kana setuna kalakuan jeung tingkah kana datna eta anyar datang naon amrun parentah. Faqala tuina da Rasulullah. Inna bi setuna anak laki kuring putukna maksudna saya tuna anak laki kuring qadir pahalani eta itu numpatan ya ibni ni kami sapari tutuli mekangewa kami anu anjilahu kana yen ngagantangkeun kami uka ibni hatta yakliya nyumponan ya ibni hajat atau kana pangabutun ibni wa fi dzalika jeung eta tetep dina itu Wafi dalika jeung eta tetep dina itu apola as-sujuda fawaidu ari pirang-pirang faedah ida ari sini fawaid al-qurbu eta deket minallahi ta'ala Gusti Allah taala fa inna abda karana sama hamba
aqrabuma eta ari pangleuwih deketna perkara ya kun kamu kieu abda minallahi Gusti Allah taala ida kana eta di mana-mana kamu abda sajidan sujud wa fi jeung eta tetep ni zalik atola as-sujud ada wa fi jeung eta ni zalik arifu ari mikawala sujud wala di anak hari ini kawalas kana wal birru jeung gawe alus watalimun jeung muruk kamarnya jeung muruk li ummati ka umatna kanjeng Nabi wa qala jeung adalah assalamu rihul waladi ari ambe anak yang ria jannati etasna ambe surga anajan bo obrok Wakola dengan daun saya hidup Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Arsala mutus saha abi bapak kuring. Ilal Ahnaf bin Qaisin ka Ahnaf bin Qais. Jadi sina datang mutus bapak kuring ka Ahnaf bin Qais. Palamma wasala kasama ketepi Ahnaf ilai abi qala abi ya Aba Bahrin ma arinawan perkara sakulu eta ngucap anjeun pieu di anak qala ngucap Ahnaf ya amiromnya ini teh Muawiyah teh nyata abi teh pande teh ngadawuh Yazid bin Muawiyah ngutus bapak kuring teh Muawiyah teh ya amiran amin simaru ulubina ari anak ngayakeun masjid teh ma taqulu ya walad qala Ahnaf ya amin ari anak simaru ulubina eta pirang-pirang buah pirang-pirang hate urang teh wa imadu duhurina jeung tihang pirang-pirang songgong urang teh wa nahnu jeung ari urang teh lahum pada maksikeun aulad kabeh ardun eta saperti taneuh dalilatun anu hina pasama jeung saperti langit zalilatun anu nyuan wadihim jeung kusabab ieu aulad kabeh nasulu nanggung urang saya ala kulli jalilatin kana sakur-sakur perkara agung pain kolabu talamun menta ieu aulad kabeh pakastiin tang kudu mere anjeun him ka aulad kabeh pain gua dibuja lamun benu ieu aulad kabeh pak arabihin tang kudu ngaridokeun anjeun nyen sabab pikaredoan pardin tang kudu ngaridokeun anjeun him ka aulad kabeh yamnahu ka jawab tina amar yamnahu ka maparin mere maparin ieu aulad kabeh ka kanjeun wudahum kana asihna resepna asina ieu aulad kabeh wa yuhibbuka jeung mikaresep ieu aulad kabeh ka anjeun sahdahum kalawan sakuat kekuatan naga kekuatanana ayo ibu kajen mikaresep ieu aulad kabeh ka anjeun dahum kalawan sakuatan nagana ieu aulad kabeh walatakun jeung ulah bukti anjeun alaihim ka aulad kabeh saklan saklan eta berat sakilan orang banget berat jadi ngabeungbeuratan maksudna latakun jeung ulah bukti anjeun alaihim ka aulad kabeh saklan eta berat sakilan banget berat fa ya mulu jawab dina latakun
naon tingkah ropa nama payamuluna. Jadi jawab, jadi sukun. Misen non. Payamuluna tabosan ieu aulad kabeh aya kata kana hirup anjeun wayawaduna jeung ngarep-ngarep atau piresep jeung ngarep-ngarep ya aulad kami wafat kana wafat anjeun wayafrohu jeung mikawa ieu aulad kami kurbakana deukeut anjeun. Pakola ucap lauka ahnab sa Muawiyah lillahi anta ya ahnaku laqad dakhata alayya wa ana mamlukun godoban wadon ala yazida. Itu lillahi ya telah ala soal kosan gitu ala soal. Tahun tak lauka ahnat sama Allah. Wallahi demi Allah la ala soal. Ada ma di sisi nak la ala soal. Wallahi demi Allah anta ari anjeun ya la ahnat laqad dakhwata eta yakin asut anjeun alayya akuring wa ana bari ari kuring mamluun perikinan naana gotoban benduna wa waydon jeung tegasna benduna ala yazid kayazid yazid putra Muawiyah. Falamma kharajat angka keluar fa'an fu'anatin ini pisan dengan Muawiyah kau dia tarido ieu Muawiyah an yazid wa ba'asa jeung ieu Muawiyah ilaihi kayazid bahasa jengerin ya Muawiyah ilaihi kayazid bini atai alfi dirhamin kana 200.000 dirham wami atai saubin jeung 200 pakaian Fa'arsala tuluy ngirim sahaya Yazid ilal ahnafi ka ahnaf. Jadi terima kasih ini. Ngirim yang ahnaf bimi'ati alfi dirhamin kana 100.000 dirham wa mi'ati saubin jeung 100 pakaian. Wako pakwa samang kulinya barengan bagian ya Yazid buka iya karena ia mi'atai alfi dirham kulinya barengan bagian ia Yazid buka anaknya karena ia mi'atai alfi dirham ala safri netepan karena saparo ewang nyata 100 ewang. Fahadi dia al-ahbaru adalah tu ala ta'akudi haqqani. Fahadi tari akhbarul mazgurah ia etari hadi al-ahbaru etas pirang-pirang hadis adalah tuandukun ala ta'akudi haqqi walidain karena kuatnya hakna indung bapak. Wa kaifiyatul qiyami jeung ari pertingkan ngalakonan bihaqi makanatna walidain arifu eta nyaho anjeun lima tina perkara zakarna anu geus nyaritakeun kuring kana ieu mah pihak ukhuwatina duluran. Fa inna hadhihi rabitata karena saya lagi perkantelan akadu eta leuwih kuat mina ukhuwati tibat duluran. Bal yazidu balik tambah ahuna ye di hadir robito naon amroni dua perkara adu mazhab amroni anak aksara ulama'i eta saytuna kalau benar pirang-pirang ulama ala anna eta walidaini eta tepan karena saytuna turut kaindung bapak wajibatun atau wajib sesuatina pirang-pirang sumat wailam kajib jeung sanajan tu wajib ieu dua abawayan dia harami dina haram almah dina malas hatta idza kana sehingga di mana-mana kemungkinan ieu abawayan
ya tanagosoni eta tetes dahar teh kabuhulan teh ya tanagosoni eta kabuhulan ieu abawayan din pirodika ku nyorangana anjeun kan huma tinggal ti abawayan nyorangan disami kana kadaharan palaika tah eta nesika anjeun anta kula arieun dahar anjeun mau masartana abawayan di anak sarta subati karena ningalkeun subat waraun eta apik warido walidaini ke ari idona indung bapa hak eta mistik wa qadza laisa alaika wa kadzalika dunya itu seperti alaika anta kula laisa temenang laka kepikeun anjeun naon antu sapiro yen lumaku anjeun timu bahin dina permenangkeun haokna pilatin atau daftar sunat illa bi bima ain kalawan idina ieu abawayan wal mubadaratu jeung ari gagancangan ilal haji kana mun haji allazi anu wa lagi haji fardu islami eta kafar islam naslun eta sunat kegancangan kana mun haji kafar islam eta sunat ya nau karena saya sunat ieu haji ala tahiri eta tepan kana ngahirkeun TKT ala tahiri eta tepan kana ngahirkeun TKT wal khuruju jari keluar li sholat dia ini karena yang ilmu naslun eta sunat illa idza kunta aing di mana-mana bukti anjeun taslubu eta neangan anjeun nyamal fardi kana nyamu fardu nyanyakeun farduna mina salati buktina salat wa sami jeung puasa walam yakun jeung teu kabuktian di baladika eta nagara anjeun saman jama yu'allimukan ngurukan ieu man ka anjeun wa zalika jeung ari itu khuruj li talabiyanya paman eta seperti jama yuslimu anu asup Islam iman tidak ana kawitanana di baladin di negara layak kanu teu aya pihak eta na ieu balad saman jama yu'allimu anu ngurukan iman hukaman man yuslimu saman jama yu'allim anu merupakan iman hukaman yuslimu syara al-islami kana syariat Islam palai saya tamis dikaman yuslimu al-hijratu al-hijrah ina wala yuta qayyadu jeung henteu dikaidan ieu hijrah kadinya da dalam mengaliri kana eta nama wala tuta qayyadu wala yutakoyan jeung dari kajian hijrah di hati walidaini kuat indung bapa qala ngadau sabu saidin al-khudri ajaron hijrah sarojulati rasulullah sallam dina zamani di negara Yaman waroda dengan maksud dirojul adiada kana perang faqala tuluy ngadau kanjeng Nabi alaihissalam hal dia Yaman nah ada seperti negara Yaman abawa ari indung bapa anjeun kalau mutafaju na benar kalau ngadaukan jeung Nabi al adina nangidinan dia abawaka laka kanjeun kalau mutafaju la henteu faqala tuluy ngadaukan jeung Nabi sallam parji tang kudu balik kanjeun ila abawaika ka indung bapa anjeun pasta din huma tuluy kudu menta idin anjeun huma kaya abawaika fa in fa'ala salamun migawe ieu abawaika migawe dinan pain pala kalau migawe abawaika pajahid ta kudu perang anjeun waila jalam teu ieu paala pabiro ta kudu ngaluskeun anjeun huma ka ieu abawae mas kapok ta salagi kawasa anjeun pain zalika karna itu birro huma Koe rumah etapa melalui halusna perkara alko anu patepung anjeun Allah kagusti Allah nyata mawa teh di kalawan mawa emas ba'da tauhid nyata bada tauhid nauhidkeun ka Allah wajah jeung datang saha akharu laki anu segen ilai ka kanjeng Nabi sallallahu liyas ta
sirahu karena yen musyawarah yen tau musyawarah ya safiru karena yen musyawarah ya akharahu akan dengan Nabi fil ghazwi na perang musyawarah berwidi muana Pakola tulingan daw kanjeng Nabi ala kana eta pikeun anjeun walidatun ari indung kola ngucap akhor na bener kola ngadaw kanjeng Nabi fal zamha ta kudu nepi anjeun ka walidah fa inna jannata karana surga inda rijlaiha ada ucap sandingan suku dua na walidah wajah datang sa akhoru alatun saja wajah jeung datang lagi iat bubuk bari mentak ieu akhor atau nyupri ieu akhor al bai'ata kana bai'at nya perjanjian al bai'ata kana bai'at ala hijrati kana hijrah datang malakeun sejen ka kanjeng Nabi rek bai'at kana hijrah wa qala jeung ucap akhor maji tuka henteu datang kuring ka katuan hatta kabukaya tu dengan nyerikeun kuring walidayya kaindung bapak kuring. Pakola dengan kanjeng Nabi. Irji kudu balik anjeun ila yema kaitu walidayya. Fa'abhik umat. Tuluy kudu nyerikeun anjeun. Nyerikeun anjeun umat ka walidayya. Kama abqayata seperti yang nyerikeun anjeun umat ka walidayya. Wakola dengan daud kanjeng Nabi sallallahu hakku kabir ya ikhwati ari hak pirang-pirang dulur anu gede ari hak pirang-pirang dulur anu gede ala sogirihin anu misti kanu letikna ieu ikhwah kabeh tahak ya walidi eta seperti hakna bapa ala walidi anu misti ka anakna ieu wali Wakola jeung ada kanjeng Nabi sallam. Idza tashabat di mana-mana gawe kayasean, sekarang. Di mana-mana gawe kayasean ala hadikum kasanya lan kami naon dabah suruh tumpakan ahad, tumpakan waktu hari sama onta. Tumpakan awsa atau goreng naon kuluku zawajati budi pakerti pamajikan ahad. Au ahadin nyatakan kana zaujati jadi au kuluku ahadin au adi atau hijama min ahli bayati isabna ahli imana iya ahad fal yu'adzin kudu azan iya ahad fi udunihi dina telisna iya kullun minad dabah wa zawajah wa ahad la yadra min ahli bayat kita imanatu ahadukum fa yu'adzin taqulu adzan ya'adukum fi udni kalimi kullun hukukul mamluki ari eta merkarakeun pirang-pirang hak anak abid anu dimiliki nyelam kudu nyakeun anjeun anak miosan nikah kana milik ku sabab nikah oleh sabab eta esibetila naon hukuku pirang-pirang hak na miosan nikah di kitabin nikah na kesan di ada dinasai ini merencanakan pirang-pirang adam tentang perasaan nikah. Sama niakwa yamin anak pun hari milik tangan kakawasan, bahwa saya terian niakwa yamin ayat dondai. Ya kali etang mesti terian niakwa yamin hukuman karena pirang-pirang hak ilmu asyaratin ada dengan. Labunda anu mesti ini nomor asia pinangarista karena hukuman. Pakon kana itu kabuktian min akhir ma eta tina panungtungan perkara soal wasiat bihi ku ieu mah. Rasulullah sallallahu naon an qala yang ada Rasulullah ittaqu kudu sieun aranjeun kabeh Allah akan Gusti Allah dina perkara malakat anu ngamilik. Naon aimanukum pirang-pirang tangan kakawas aranjeun kabeh. Akimu kudu mereka naran aranjeun kabeh. Hum kaieu malakat kabeh. Lima tina perkara tak kulunan ngadahar aranjeun kabeh. Waksuhum jeung kudu makean aranjeun kabeh. Hum kaieu malakat kabeh. Lima tina perkara talbasuna anu make aranjeun kabeh.
Wala tukallifum jeung ulah maradi ngaranjeun kami ka malakat kami mina amal tina pagawean kana pagawean la yutikuna anu teu kuat ieu malakat kami. Sama cari perkara bantum anu mikara saparanjeun kami, paham situ tah eta kudu ngakara aranjeun kami. Sama jari perkara karitum anu mikara aranjeun kami, pabi tah eta kudu ngajua aranjeun kami. Abi nu dipikar sok keter Abi nu dipikang ewah sok jua. Walatu azibu jeung ulah nyiksa aranjeun kami khalqallah ka makhlukna Allah. Fa inna Allah kana si Allah malakakum eta ngamilikeun Allah kum ka aranjeun kabeh. Ngamilikeun iyahum kaitu malakat kabeh. Walau saja lamun ngersakeun Allah la malakakum tah yakin ngamilikeun Allah hum ka malakat kabeh. Ngamilikeun iyahum ka aranjeun kabeh. Pakolan dengan dakwah salam liya mamluki eta pikeun abdi anu dimilik to'amu ay kadana mamluk wapis watu jeung pakana mamluk dia marufi kalawan halusan walayu kalapu yang ulah diparading dia mamluk ina amali tina pagawean na kana perkara la yutiku anu tekuateun ieu mamluk. Pakolan dengan dakwah kanjeng Nabi alaihi salam layar kulu mua asup jannata kana surga saha khobbun asrama khobidun saha khobbun jalma anu ngawujud wala mutakabirun jeung mua jalma takabur wala qainun jeung mua jalma anu cindra wala sayyidul malakati jeung mua jalma anu goreng beri pakarti. Jemaah menggoreng begitu karti. Waqala jeung dawu Abdullah bin Umar oyoma. Jadatan sarajulun laki ila Rasulullah sallallahu faqala mengucap rajul ya Rasulullah kam sabaraha kali naku ngampura urang saya anu khodimi kiladen pasomata tulirepeng anhu irojul sarasana salam. Tegasna tengah jawab. Tumakolah kulina dau. Adieuna tumakolah tengah dau Rasulullah. Kudu ngahampura anjeun anu ti khodim fi kulli yaumin dina saban-saban poe. Sabina kalawan 70 naon marotan balikanana. Wakanan jeung kabuktian sa Umaru lanu yazhabu eta iblis ya Umar ilal awali ka tanah awali yaitu ismul maudi ngaran tempat ilal awali ka tanah awali ikul yaumi sabtin saban poe sabtu wa idza wajada di mana-mana mangyan ya Umar abdan saiji abid di amalin anu tapina pagawean layutiku anu tekuateun ieu abdan hukana amal wa doa anhu minhu wa doa tangurangan ieu Umar wa doa tangurangan ieu Umar anhu tina amal pagawean minhu ti abdan. Jadi pagaweana dikurangan henteu dibebankeun loba teh. Wa yurwa jenerakeun an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah naon anaus sepun Abi Hurairah roa eta ningali ieu Abi Hurairah rajulan kai laki ala dabati dina urun tutumpakan rajulan. Wa gulamu bari ari budak wa gulamu bari ari bujang teh abid teh wa gulamu bari ari bujang na rajulan yasa eta leumpang ieu gulam qala qauna satu kana rajulan Abi Hurairah ningali hiji lalaki tumpak tutumpakan ari bujangna leumpang dina satu kangen rajulan. Faqala tulinga dawu Abi Hurairah lau karajulan ya Abdallahi abdi Allah hamalayah nyelu ihmiyahu kudu numpakeun anjeun
kagulan kolpaka dina satu kangen anjeun pain nama wa sapatan gulam aku ka eta dulur anjeun ari ruhna gulam mislu ruhita eta pantar ruh anjeun pahamalahu tuluy mawa numpakeun teh pahamalahu tuluy numpakeun ya rajul kagulan summa qala mengucap Abi Hurairah la yazalu teureun saha abdu hamba yazadu eta tambah-tambah ieu abdu minallahi tigusi Allah naonana dan jauhna manusia salagi di lempangan naon qapu satu kangana ieu abdu wa qalat ngucap sajariyatun amat li abid dardai kabid darda ini saya punakuing samamtuka eta ngaratun kuring ka kainten mundu sanatin dina waktu sataun pamahamila tuluy teu migawe ieu summu ngadamel ratun pika dianjeun saean kana hiji perkara aya amat nyarita kabidarda kuring teh ngaratun meunang waktu sataun tapi eta anjeun teu pae-pae pamahamila pika saean pakola pengucap kabidarda 5 karang naon paati migawe anjeun dalika samam duka pakola pengucap jariyah arad tu ngamaksud kuring arrohata kana senang teh enak arrohata kana senang atawa enak min ka ti anjeun bungan capek kita ana digawe yang senang si anjeun pauncap abidarda ilhabi kudu indit anjeun ani tikuring panti sari anjeun hurratun merdeka liwajillahi karena zat Allah wa qala zuhri mata kutu sama kamu capuring liya mamluki ka abid anu milih ahzakallah lapar ahzakallah azza kamu gangahinakeun ka anjeun sawu Allah sawa tari mamluk urun merdeka wakila jeung diucapkeun li Ahnaf bin Qais ka Ahnaf bin Qais naon mimman lapan mimman tisaha ka azlam ka ngaji anjeun al-ilma kana ilmu qala ru Ahnaf min Qais bin Asim ti Qais bin Asim kieu ucapkeun naon pamalapan sama pama tari naon perkara pama teh naon perkara balago eta tepi ieu mah nyen hieu tina hilimna ieu Qais bin Asim qala ucap Ahnaf bayana mahwa waktu dari Qais bin Asim jalisun diukti dari di mana ieu Qais bin Asim ieu dina waktu ieu jalisun atas datang ka Qais bin Asim sa qadimatun laden awewe lahu bogana Qais datang ka Qais sa qadimatun laden awewe lahu bogana Qais bisapurin kalawan mawakat ya alai anu etep dina ieu sapun alai anu etep dina sapun sawaun lahmun maswiyun sawaun ari daging anu digoreng akhirnya lahmun maswiyun daging anu digoreng pasakoto tuliragrag naon asapudu atea min yadiha tina leungeunna zat khodimah tagrag alabnin ka anak lalaki lahu bogana Qais bin Asim rang-rang kate tina leungeun khodimah ka anak lalaki bogana Qais Pakorau tulina tuan ia sapud huka ibnin pamata tuli maut ia ibnin padahasat tuli bingung sa ajariyatu amat ternyata khodimah saya muntadimah papola tuli ngucap Qais bin Asim laisa yuskinu rau'ah hazia jariyati illa itu laisa mua kalakuan jeung tingkah atau henteu kalakuan jeung tingkah
yuskinu eta nyisingkeun rao hadil jariyati kana sieuna ieu anak yuskinu eta nyisingkeun rao hadil jariyati kana sieuna anak naon illa itu ayeuna merdekakeun diperdekakeun maksudna naon illa itu ayeuna merdekakeun faqala kuring ngucap Qais bin Asim lahaka jariyah atau nabi khadimah mana lahaka jariyah anti ari anjeun ngurratun eta merdeka labaksa teh madarat eta alaiki kanjeun dan naon wakana jeung kabuktian sa Aun bin Abdullah iza asau eta di mana-mana nyelayaan ka ieu Aun sagelamu bujang Aun qala ngucap Aun ma ari naon perkara asbah ka eta nyaruaan ieu maka ka anjeun di maulaka kadunungan anjeun maulaka ari dunungan anjeun yaksi eta maksiat ieu maulaka maulahu ka pangeran jenenge maulaka ari dunungan anjeun anjeunna teh ya si eta maksiat ieu maulahu ka para ieu maulaka wa anta jari anjeun wa anta jari anjeun tak si eta nyelayaan anjeun maulaka kadunungan anjeun Paham dobahu tulinga bendukeun ieu gulam jadi nyeun pikas salam pika bendukeun tulinga bendukeun ieu gulam muka awan yaumana poe pakol ucap awan inna ma turidu pasti ngamaksud anjeun an adribaka kana yen neungeul kuring ka anjeun maksudna anjeun teh ngeungeul ku kuring ilham kudu imit anjeun pantak kali anjeun hurun eta anu merdeka wakana jeung kabuktian indak Maimun ibni Mahrona eta beuteukeun Maimun bin Mahron sahabat pun tamu pasta jala tuluy men pada gancangan ieu Maimun ala jariyati amatna Maimun bil asyai kana kadaharan sore-sore pasta jala tuluy men pada gancangan ieu Maimun ala jariyati ala Maimun bil asyai kana kadaharan sore-sore Pajaat datang ia jariyah musri'atan juga gancangan. Wa ma'an sartana jariyah kisatun karitingan mamlu'atun anu dipinuhan. Pa'asarot kuliti soledat ia jariyah. Wa arokotha jeung mahekeun ieu jariyah hak kana kisah ala roksi sayyidiha kana sirah dununganna jariyah Maimunah tegasna Maimun pakol cak Maimun ya jariyah ahrokti ngaduruk anjeun ka kuring pakol ucap jariyah ya mu'allimal khairi eja anu muruk kana karusan wa mu'addiban nasi jeung anu muruk tata krama ka jama-jama irji kudu balik anjeun ilama kana perkara qala nu geus ngadawuh sallallahu alaihi wasallam qala ucap Maimun wa ma jari naon perkara qala eta ngadawuh sallallahu alaihi wasallam qala ucap jariyah Ola parantos ngadawuh Allah wal kadhimina al-ghaidh wal kadhimina jeung jaman mangkat kambing al-ghaidh kana bendu. Ola ngucap Maimun qad kadhimtu itu geus mangkat kuring ghaidh kana bendu kuring. Ola ngucap jariyah wal afina anin nas wal afina jeung jaman ngahampura kambing anin nas ti jama-jama. Ola ngucap Maimun qad apautu itu geus ngahampura kuring an ti anjeun. Olat ucap jariyah zil ulama anjeun fa inna Allah ta'ala yaqulu atanu Allah wallahu yuhibbul muhsinin wallahu dari Allah ibu eta mikaresep Allah al muhsinin kanjam gawe alus kabeh orang ucap Maimun
anti ari anjeun qurratun ayat merdeka liwajillahi ta'ala karena zat Allah taala. Faqala jeung ada Sa'id bin Munkadiri inna rajulan saya tu laki min ashabil asam fi saqalina pirang sallallahu alaihi wasallam doroba eta neunge ieu rajulan abdan ka abid lau bogana rajulan. Pajala tu itu mandang abdu abid yaqulu eta ngucap ieu abid as'aluka billahi as'aluka biwajhillahi as'aluka nyunkeun kuring ka anjeun minta hampura as'aluka minta kuring ka anjeun billahi kalau nyebut dengan Allah as'aluka minta kuring ka anjeun biwajhillahi kalawan karidoan Allah alam yaqu tulis tengah hampura ieu rajulan huka abdu pasamia tuli ngoping sallallahu salam sia hal abdi kana ngajaritna abdi pantolako tuli lempang Rasulullah ilaihi karajulan salam maru'ata sama ningali rajulan sallallahu salam amsaka tangan kada ieu rajulan yadau kana tangan rajulan faqala tuli ngadau sallallahu salam ta'alaka menta hampura salaka menta hampura iya abdu kata anjeun diwanilai kalawan karduan Allah palam tak tulis tengah hampura anjeun ka abdu palam maro ayatan ka sama ningali anjeun ka kami amtak tak sangat keur anjeun jada ka balanan anjeun qala ngucap rajulan lain nauta saya tunai itu abdu hurun eta merdeka liwajillahi karena adat Allah ya Rasulullah faqala tulinga dawu Rasulullah laulam taf alamun teu migawe anjeun la sapaat sayakin ngalentam wajhaka kana rarai anjeun naon annaru neraka neraka. Faqala jeung adalah salam al abdu ari abid idana sa eta di mana-mana nasihat ieu abdu lisaidi kana abdu wa sana jeung ngauskeun ieu abdu ibadah Allah kana ibadah ka Allah. Kalau saya tepikeun abdu ajru ari jangan abdu marrotaini kalawan dua balikan kedua tikal. Marrotaini kalawan dua tikal. Walama ngutiko jeung samangsa diperdekakeun sabu ropi abu ropi maka sakerik ieu abu ropi wa ngucap abu ropi. Anak kabuktian leuy atepikeun kuring naon ajroni dua ganjaran pazhaba tuli leungit naon aduma saya ajroni. Waqala jeung ngadau Kanjeng Nabi sallallahu murido dipintonkeun alaya ka kami naon awwalu salasatin pangheulana tilu jalma yadkhuluna anu asup ieu salasah kabeh al-jannata kana surga wa awwalu salasatin jeung pangheulana tilu jalma yadkhuluna anu asup ieu salasah kabeh an-naro kana neraka. Fama awwalu salasatin kana pun ari pangheulana tilu jalma yadkhuluna anu asup ieu salasah kabeh al-jannata kana surga pasaidu ta eta jalma nu maos said wa abdun jeung abid mamluk milik ahsan anu ngaluskeun ieu abdun ibadah karobi kana ibadah ka para abdun wa naswa jeung nasihat ieu abdun li saidi kana abdun wa apipun jeung jalma anu ngariksa mutaapipun terus kariksa ngariksa tina jangalu wa apipun jeung jalma ngariksa mutapipun terus kariksa tina jangalu du nyalin anu ngabogaan kulawarga wa awwalu salasatin jeung ari pangna ti jalma yadkhulun asup ieu salasah kabeh an-nar neraka amirun eta pimpinan musallitun anu ngawasaan wa zu sarwatin jeung jalma anu ngabogaan sugih jeung jalma anu ngabogaan sugih la yuhti anu teu mikeun ieu du sarwah haqqallahi kana hak Allah wa fakirun jeung jalma fakir fakurun anu kumagungan atau kumede wan abi Mas'udin jeung katampi ti Abi Mas'ud al-Ansar Ansar qala ngadauh Abi Mas'ud bayana anak dorok
Bayana anak waktu hari kuring adribu eta nenggal kuring bulaman kabujang li boga kuring id dina waktu na iya adribu sami tungupin kuring saotan kana sorak min khalfi satu kangen kuring ya sorakna iklam ya aba mas'udin iklam kudu nganyaokeun anjeun ya aba mas'udin ya aba mas'ud marrata ini kalawan 2 kali balikan 2 kali. Tapatu tulingali kuring paidana kai ia tapatu. Rasulullah sallallahu eta maujud eta aya. Apa itu tulingalungkeun kuring asawto kana petutnya di tinaleungan kuring. Sakola tulinga dawuh Rasulullah. Wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah, lallahu yakin ari Gusti Allah akbaru eta leuwih kawasa alaika ka anjeun min tibatan anjeun ala hadza fa ieu gulam waqala jalla salam idampa di mana-mana meuli saha dukun salali alanya kabeh al qadima kaladen payakun tah kudu kabuktian naon awal syai'in pangrena perkara ieu anu mereka daran ieu ahad uka qadim al hulu eta perkara amis tapi amis mah al hulu eta perkara amis lain nawal hulu afyabu eta leuwih Kalau asyabu eta leuwih enakeun li nafsi kana hatena itu qadim. Kawaun ariwayatkeun kana di hadis Muadzin. Wa qala jeung daun sabu harta lalu qala sallallahu salam. Idza ata di mana-mana datang ahadakum maknanya digalakkeun. Jika ata di mana datang ahadakum ka salnya angin kamesa khodimu ladena iya ahad ditolami kalawan mawa kadarna ahad pal yujnisu takur mariukeun iya anu ka khodim waya jeung kudahar ieu ahad mau sartana khodim pailam yata lamun teu migawi ahad payunawilhu tang kudu nyodorkeun ieu ahad muka qadim lukmatan kana wapan wa fi riwayatin jeung eta riwayat idza kafar di mana-mana nyukupan ahadakum apa dia asala sayyidina aranjeun kabeh sahanon luku abid milik ahad son ata paani kana nyieun kadaharna ahad pakapau tulunya kupan ia mamluk uka ahad harrohu kana panas na to'em kamu nato jeung kana biaya na to'em wa qarrabahu jeung ngadeketkeun ia mamluk uka na to'em ilahi ka ahad pal yudnisu ta kudu ngadiukeun ia ahad uka mamluk wa ya'ku jeung kudiwuruk jeung kudahar ia ahad nosar kana mamluk Pailam yap asalamun temigawi ahad payunawil ta kudu nyodorkeun ieu ahad uka mamluk auliya kun atawa kudu nyopot ieu ahad aklatan kana kadaharan pal yurawwiha tuluy kudu nyampurkeun pal yurawwiha tuluy kudu nyampurkeun ieu ahad lukmah wa asara jeung istilah kanjeng Nabi ya diputahana kanjeng Nabi wal yadha jeung turunan dan ieu ahad kana ieu akhlas nya akhlas payurawihan kudu nyampurkeun kana apa wa sarok nabi wal yadha jeung turunan dan ieu ahad kana akhlas tiya dina leungeunna ahad wal yakun jeung kudu ngucap ya Allah tiya dina leungeunna mamluk kitu punten wal yadha jeung kudu neunden ieu ahad kana akhlas tiya dina leungeunna mamluk wal yakun jeung tetap ahad kul 80 kul kudu ngadar anjeun hali kana ieu akhlas pada kolat jeung asup ala salman kasaman sar bilati bahwa beresalmen
ya jinu eta ngadonan roti. Ngadonan roti jadi ngadonan tepung jang roti. Ya jinu eta ngadonan roti iya Salman. Fakul taprojul ya Aba Abdillah ma eta naon haza ya jinu. Fakul Salman ba'asna ngutus urang krea al-qadimah ka laden di sugina pagawean pakarina kulit mekanya wa urang krea an-najma kana yen ngumpulkeun urang krea alaika ya qadim amalayani ka dua pagawean. Pakola jeung ngadaukeun salaman saja makana anu kabuktian indau etes deukeuteun man sajariyatun amat pasona tuluy ngariksa ieu man kajariyah wahsana jeung ngaluskeun ieu man lain kajariyah cuma atas tuluy ngamerdekakeun ieu man kajariyah wa zawaja jeung ngawin ieu man kajariyah kadzalika hari itu sonaha sana ilaiha lahu pikeun men ajroni eta dua ganjaran ajroni dua ganjaran wakolan jeung adauk wakon-kolan yaitu jadauk kanjeng masalam kullukum ari sakabehna aranjeun kami roin ngariksa wa kullukum ari sakabehna aranjeun kami masulun bakal ditanya an roinyati tina raraksana yaitu kullukum. Jumlatu hakya mamlukita ari sajumlahan hakna abid ali milik ayu syarikahu eta yang ngarejengkeun ieu si jalma muka mamluk bitok matihi dina kadahar ieu mamluk wa kiswati dina pakana mamluk wala yukalifu jeung teu merdi si jalma muka mamluk pokok tokol pida salureun kakuatan mamluk wala yang durus jeung teu teh ulah wala yang durus jeung teu ningali si jalma ini ka mamluk di ane sibli kawan paningali takabur wa izjiro ijenaina jeung waya wa dia ngahampura si jalma an jilati tina pisorat mampana ieu mamluk aya waya tafakkar jeung mikir-mikir si jalma indak bodomin ka benuna si jalma alika mamluk mikir-mikir si jalma nalika bendukna si jalma alika mamluk bihaqwatihi kusabab kasalahanana ieu mamluk au jinayat au bijinayatnya atau kusabab dosana mamluk mikir-mikir fi ma'asihi dina pirang-pirang maksiatna si jalma wajina yatihi jeung dosana si jalma ala haqillahi ta'ala mikir-mikir ini mikir-mikir si jalma keur nalika bener si jalma ka makhluk bentukna ku sabab naon aya ta'alluqna kana godog ku sabab kasaan makhluk atau ku sabab dosana makhluk mikir-mikir ta'alluqna kana ya tafakkaro di ma'asi jalma kaya jalma ala haqillahi ta'ala wa tafsiri dan dina lalawarana si jalma itu haqillahi ta'ala Allah ma'ana kudratallahi sarta saytuna kekawasan Allah alika si jalma pokok kudrati eta salureun kekawasan si jalma kasaha kamamluk eta salureun kekawasan si jalma warawan jeung ngariwayatkeun sahabat ibnu Ubaid Fadlah bin Ubaid an-Nabiy kana sallallahu alaihi qala eta ngadoh kanjeng Nabi salah satun ari pilih jalma layus alu eta moal ditanya sanum ti salah sakabeh jadi langsung dikana rasakeun layus alu eta moal ditanya sanum ti salah sakabeh rajulun kai laki paroko anu misah atana pininggalkeun paroko anu misah ya rajul agama akana golongan muslimin
Rajulun jalaki aso anu nyulayaan ieu rajul iman mau ka iman rajul maksiat ya. Pamata tuluy maut ieu rajul asia nyulayaan. Alayus alu kang moal ditanya saha anu umat ieu rajul paroko jeung rajul aso. Wa imra'atun ja'awe boba anu gaib anha ti imro'ah sal jawajua salakina imro'ah wa qad kafa jeung geus nyukupan ieu jawaj ka imro'ah mu'nata dunya kana biaya dunya fatabarrojat tuluy kaluar ieu imro'ah ba'dahu dina sabadana boba atanapi huruju jawaj naha Baragoba. Kalau yusalu tamu ditanya sahana tu imro'ah. Salah satu dari jamak la yusalu tamu ditanya sahana dia salah satu. Rajulun kai jelaki yanazu anu ngarebut ya rajul Allah Gusti Allah tidak kana sorendangna Allah. Nya dapat kabur teh. Warida jeung ari sorendangna Allah al-kibriya'u Al-kibriya'u eta sifat kagungan. Wa izaru jari sampingna Allah. Al-izzu eta kamuayaan. Warajulun jeung lalaki fi syakin anu tetep dina mangmang minallahi ti Gusti Allah. Wa kunutin jeung putus asa min rahmatillah tina rahmatna Allah. Amma geus tamat naon kitabu ada bisuhbati wal muasyarati ma'asna fil khalqi. Kitab adab yang uzlati hari kitab eta macam pirang-pirang adab tanpa kana uzlah. Oleh kitab adab yang uzlah al kitab musalisu eta kitab anu ka genep min rubnya adati tina saparakatna pirang-pirang adat min kutubi ihya'i ulumuddin tina pirang-pirang kitab yang ulumuddin lain. Alhamdulillah arif sadaya puji lillahi adalah sakongan Allah allazi anu a'zama ngagedekeun ieu ladzi an nikmata kana nikmat ala khairati khalqihi wasab wasihi ala khairati khalqihi ka jadi maksudnya pilihan tang lebih halusnya ala khairati khalqi ka ala khairati khalqihi kala imam ala khairati koi kapang lebih halusnya makhluknya ieu lagi Gama khairah-khairnya ala khairati waqi kapirang-pirang anu alusna kapirang penuh alusna malukna ieu lagi wasok watihi jeung pilihanana ieu lagi bi ansorofa korekan yang mengkoakeun ieu lagi imamahum imamun kana pirang-pirang pamaksudanana ieu khairati khalqi kabeh ila mu'anasati kana betah suladi wajzala jeung ngagedekeun ieu lagi haudhum kana bagian ieu khairati khalqi kabeh ngagedekeun ieu lagi haudhum kana bagian khairati khalqi kabeh bagian minat taladudi tina enak-enakan bimusyahadati alai kuningali kana pirang-pirang nikmatna ieu lagi wa uzmati jeung kaagungan ieu lagi wa rawaha jeung enakeun ieu lagi asrarhum kana pirang-pirang hatena ieu khairati khalqi kabeh bimunajati ku munajat kalagi wa mula topati jeung ku kawalatna ieu lagi wa haqqara dengan hinakeun lagi fi qulubihim pirang-pirang hatana ieu khairati khalqi kabeh anadro kana ningali ilamat ta dunya kana banda dunya wa suratiya jeung papaesna dunya
hatta tabato sehingga kabita di uzlati ku uzlat kalazi sakuluman sakur-sakur jama tuwiyat anu ditilep naon al hujubu pirang-pirang halang-halang an majari fikrotihi tina pirang-pirang tempat berjalan pikirna yemen pasak nasa tuling ngalap betah yemen bimultolaati sabahati wajihi kuningali karena pirang-pirang cahaya zatna iye lagi Allah dari Allah mangga kuningali karena pirang-pirang cahaya zatna Allah fi kholwati dina nyepen pengerangan dina nyepena ieu men wasau hasa jeung rasa-rasa ieu men didalika kusabab itu mutolaah ania unsi tina betah dia insi ku manusia poin kana jeung sanajan kabuktian ieu insi min aqasi khosati tapi napang leuwih tangtune katangtuan dijam ditangtukeun tapi napang leuwih tangtune katangtuan ieu men wassalatu liromat ala tina eta menggatap kagusti urang saya Muhammadin sanesna Kanjeng Nabi Muhammad sayyidi anbiya'i anu jadi gustina pirang-pirang nabi na Allah wa khairati jeung pirang-pirang pilihan Allah ya manu alus nu Allah ya Allah wa alaihi muga kaula Muhammad wa sahabat insya Muhammad sadatil haqqi sadati haqi anu jadi jalan tidak sayyidun sadatun sadati haqi anu jadi pirang-pirang pimpinan anu jadi pirang-pirang pimpinan dina hak wa a'immati jeung pirang-pirang imamna ya hak pimpinan dina kebenaran jadi imam yang kebenaran. Amma ba'du. Faina linnasi saya pernah terpikirkan jama-jama ulama maksudnya. Faina linnasi saya pernah terpikirkan jama-jama ikhtilafan ayat ikhtilaf asiron anu loba bil uzlati dan uzlah wal mukhalatati jeung campuran wa taqbili ihdahuma jeung ngunggulkeun salah sajana ieu uzlah jeung mukhalatah al ukhra kana sajian. Ma'a anna kullu waidatin sarta saya tuna saban-saban saya ingin umat tina ieu uzlah jeung mukhalatah latan paku eta tina maksud ieu kullu wahidah an gowa ila tina pirang-pirang kamadaratan tun tiru anu ngaburkeun ka ngewakeun ieu gowa ieu anha tina ieu kullu wahidah wa fawaidah bahwa ilah wa fawaidah jeung pirang-pirang faidah kan anu ngajak ieu fawaid ilahya kana kullu wahidah wa mailu aksaril ubadi jeung ari condong kalolobaanana pirang-pirang jama ibadah wa zuhadi jeung pirang-pirang jama zuhud ilah iyaria uzlati eta milih kana uzlah watak pilihan jeung ngunggul kana uzlah al mukhalatati kana campuran wa man jari perkara zakarna anu geus nyaritakeun kuring kana ieu mah di kitab bisobatina kita mertalakeun sosobatan min fadilati mukhalatati buktina utama ada campuran wa muaqati jeung duduran wa mukhalafati jeung rukunan ya kadua eta deukeut ieu mah zakarna yunakidu eta malawanan ieu mazakarna makana perkara mal anu condong ilahi kana ieu ma al aktaruna kalau barang ulama maka mini tiari istihasi buktina milih resah wal qalawati jeung nyerangan pakat wajib toitah hari muka dan tutup-tutup ania hati tina perkara anu bener pidalika dina itu
Ari muka tutup ane hati saya berarti dalika dina itu ikhtilafan kasiron muhimun anu penting aya suluh jeung hati naon dalika itu kasful gitu dirosmi babaini kunulis dua bab al babul awalu ari bab anu kahiji pinak liya mazhabi ada resep dina nukil pirang-pirang mazhab da pamilih wal hujadi jeung pirang-pirang hujah tina ieu mazahib. Al-bab tsani anu kadua fi kasya yasoi tetep dina muka dan tutup anil hati tina perkara benar.Lepasna dihasil pawaidi ku ngaringkes pirang-pirang faedah wal mawa ini jeung pirang-pirang kamadaratan. Al-babul awalu aribab nukaidi pinna kuliah mazhabi resep dina marsalakeun nukil pirang-pirang mazhab wa aqril pirang-pirang kaul wa zikri hujjah fariqayni jeung nyaritakeun pirang-pirang hujjahna dua golongan di dalika itu mazhab. Amma mazhabu anapan ari pirang-pirang mazhab pokodi salafna mazhab pamilih anapan ari pirang-pirang mazhab pakodi salafna saya eta istilaf sanna sujama-jama tri mazahib adu harojeng pertela naon hazal ihtilafu ieu ihtilaf baina tabiina ala tabiin tade pajaba tuluy meuli ilah tiari uzlati kana min uzlah wa tabilia jeung ngunggulkeun uzlah ala mukhalafah kana campuran saha Sufyan Sauri wa Ibrahim bin Adham wa Dawud as-Sa'iyu wa Fudail bin Iyad wa Sulaiman al-Khawasu wa Yusuf bin Asbab wa Hudayf al-Mar'asiyu wa Bisrun al-Hafi wa qala jeung daun sa aksarut tabiina kalau bara tabiin wa qala jeung daun sa aksarut tabiina kalau bara tabiin daun bisi babi mukhalafati karena sunatna campuran wasik sariya ma'alifi jeung ngalobakeun kekenalan pirang-pirang kekenalan jeung ngalobakeun pirang-pirang kekenalan wa ihwani jeung pirang-pirang dulur wa ta'allufi jeung silih rukunan wa tahabbubi jeung mikarasat ila mukminat iman kabeh wa istianati jeung minta tulung dihim ka ieu mukminin kabeh dina agama tahunan kalawan saya tulungan ala birika kalusan watak wa jeung takwa wa mala jeung condong ila hadza kana ieu istihbab ya mukhalatoh saha Sayyid ibnu Musayyabi wa Sa'biyu wa ibnu Abi Laila wa Hisam bin Urwata wa ibnu Subromata wa Shuraihun wa Shuraik bin Abdullah wa ibnu Uyainata wa ibnu Mubaraki wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa jama'atun jeung jamaah wal ma'thuru jeung ari anu ditukil anil ulama di pirang-pirang ulama mina kalimati tina pirang-pirang kalimat teh omongan ari anu ditukil ti pirang-pirang ulama mina kalimati tina pirang-pirang omongan yang qasimu etan lima kamaya matur ila kalimatin kana pirang-pirang kalimat omongan mutlaqatin di mutlaqin tadulu anu dulu jadi kalimat mutlaqah al-malik kana condong ila ahadir ra'yaini kana salahna pendapat dua. Wa ila kalimatin jeung kana pirang-pirang kalimat makrunatin au dibarengan bima ku perkara yusiru anu isara ieu mah. Ila illatia malik kana elatna condong. Panun kieu atuh kudu kieu kuring al-ana ayeuna mutlaqati tilkal kalimati karena itu pirang-pirang kalimat dimutlakan li nubayina karena merkalakan kuing al mazhabah karena pirang-pirang mazhab fiha dinaya mutlaqati kalimat mutlaqati tilkal kalimat
wa majari perkara huwa anori makrunun dibarengan bizikri elati ku nyaritakeun elat nuriduhu eta bakal ngadatangkeun kuring hukana mah indat arudi dina nalika martelakeun lia bawa ili kana pirang-pirang pamadaratan wa faili jeung pirang-pirang faedah pana kulo tuluy ngucap kuring Qadruya diriwayatkeun an Umar ibn Umar naon anaus sayyiduna Umar qala etangadaw Umar kudu nyopot aranjeun kabeh bihalzikum kana bagian aranjeun kabeh na uslati tina uslah wa qala jeung adaw sayyidun sirina uzlatu an islam ibadatun eta ibadah wa qala jeung adaw sa udayalu kapa cukup saha billahi Gusti Allah naonana muhibban anu mika cintana wabil Qur'ani jeung ku Qur'an cukup Qur'an naonana muknisan anu ngabegetahna wabil mauti jeung cukup ku maut naonana wahidon anu mituturanana jadi kapa dia mauti wahidon wakila jeung diucapkeun naon istahil kita itu kudu ngajadikeun anjeun Allah ka Gusti Allah sahiban kan mengarejengan wadah jeung kudu ngakeun anjeun annasa kajama-jama janiban bari anu ngajauhan wa qala jeung adaw sabur rubaiki al syahidu anu suhud li Dawuda ka Daud at-Ta'i anu bangsa Ta'i Dawud asoi. Izni kudu mituturan anjeun ka koe. Qala Dawud. Sum kudu puasa anjeun anu dunya dina dunya. Wajah anjeun kudu ngajarikeun anjeun fitroka kana buka anjeun hal akhirat kana akhirat. Wa pirro jeung kudu kabur tengah jauhan. Wa pirro jeung kudu kabur anjeun minan nasi tiga majama piroroka saperti kaburna anjeun mina asali pina naung. Wa qala jeung Daud Sal Hasanu rahimahullah. Kalimatun ari pirang-pirang kalimat ahfaduhunna anu apa kuring kunna kana kalimat minat tawati tina kitab Taurat qoni'a etalapan qoni'a nama cukup ya qoni'a qona'atna ibnu Adam anak Adam pas sagna tuluy ngalapsudi ibnu Adam ya kazala mingkan ya ibnu Adam annasa kajama-jama pasalima tulis selamat ya ibnu Adam tarokan ningase ya ibnu Adam asyawati kana pirang-pirang dipikayang pasorot tulis jadi ya ibnu Adam hurron eta merdeka tarokan ningase ya ibnu Adam al harasana kana hasud pasorot tulis pertela naon muru atuhu kajat nikahnya ya ibnu Adam sobar ya ibnu Adam qalilan dina zaman anu saeutik Patamata tuli anak-anak ya ibnu Adam kawilan dan zanglina. Waqala dengan Daud Samuhaib bin Wardi. Balagana ketika orang saya naon anna hikmat asaratu azain eta 10 pirang-pirang juz 10 bagian. Isatun ari anu salapan minha tina asaratu azza isumti ada dapat dinarete. Wal asyiru jeung ari anu ka-10 fi uzratin nasi ada tetap dinamingkan ka jana-jana. Wa qala jeung ada Yusuf bin Muslimin li Ali bin Bakarin ka Ali bin Bakar. Ma ari naon perkara asbaroka eta nyobarkeun ieu ma ka anjeun wahdati kana nyorangan. Wa qala kana geus kabuktian ieu Ali qad lazima eta estuna tepi pengamayangkeun Qad lazima etasna tepi Ali al-bait'a. Qad Ali qad lazima etasna tepi Ali al-bait'a kana imah. Jadi tinggal di imah. Faqal wa Ali kuntu bukti kuring. Wa ana dari ari kuring sabun eta pemuda atau anu ngora. Untuk bukti kuring wa anak dari kuring sabun eta pemuda asbiru eta sobar kuring ala aksaro kanu leuwih loba min hadza tibatan ieu wahdah kadinya wahdah kuntu bukti kuring ujali su eta ngabarengan ieu kuring anasa ka jama-jama wala ukallimuhum teu
ngomong kuring kana sekali. Pakola jeung daus Sufyanus Tsauri, hadza ari waktu sukuti eta waktu nareteh. Wa mulazamatul buyuti jeung nepeti di pirang-pirang inah. Pakola jeung daus sabadum sapana ulama untuk bukti kuring si sapinatin eta tetep dina parahu. Wamana jeung eta sarta kuring sabun ari pemuda minal alawiyati tinu bangsa turunan Sayyidina Ali. Minal alawiyati tinu bangsa turunan Sayyidina Ali. Pamakasa tuluy titing ieu sab maana sarta urang saraya sabkan dina 7 poe. Lanas ma'u tenguping urang saya lahu pikeun sam kalaman kana omongan pikeun sam. Pakulna tuluy ngucap urang saya lahu sam. Ya hadza ieu sam korja ma'ana estu ngumpulkeun ka urang saya sallallahu Gusti Allah wa iyyaka jeung ka anjeun mundu sabkin dina waktu 7 poe. Walana roka jeung teu ningali urang saya ka anjeun tu kholituna nyampuran anjeunna ka urang saya wala tukallimuna jeung teu ngomong anjeunna ka urang saya. Pan saat kulitu manna ieu sabya kulo eta ngucap ieu sab qalilul hammi la walada yamutu wala amrun yuhaziruhu yamutu kodo wa torosiba wa afada ilman pagoya tuhut taparrudu wa sukutu. Ari kuring qalilul hammi. Ari kuring qalilul hammi eta jalma anu saeutik. Ari kuring qalilul hammi eta jalma anu saeutik bingungna. Lawalada teu aya anak eta tetep yamutu anu maot ieu walada. Wala amrun jeung teu aya perkara yuhaziruhu anu wala amrun jeung teu aya perkara yuhaziru anu mikarempan atau mikasieun ieu qalilul hammi kana amrun ya putu anu porot ye amrun wala amrun jeung saya perkara tadi lah enak namanya ya putu nu porot ye amrun lagi anu mikasieun ye qalilul hammi kana amrun kodo nyumponan ye qalilul hammi wa torosiba kana pangabutuh dina waktu budak wa pada jeung merek faedah ye qalilul hammi nyaman kana nyamu pagoya tu tari pameasana ye qalilul hammi atap parudu eta nyorangan wa sukutu jeung reseh wa qala jeung daus sa Ibrahim an-Nakhai li rajulin kanyelaki tapaqoh kudu ngaji anjeun tumah kazia tuluy kudu nyingkah teh jadi uzlah tumma kazia tuluy kudu nyingkahan anjeun. Wa kaza jeung nya seperti qala Ibrahimu qala ngadaun sarubai ibnu Qusaimin Rubai bin Qusaim. Wakila jeung diucapkeun naon kana lapan kana. Kana kabuktian sa Malik bin Anas yashhadu
eta nyaksian ieu malik al-janaiza kana pirang-pirang jenazah wa yaudu jeung ngalayan ieu malik al-mardho ka pirang-pirang jamaah gering wa yu'ti jeung mikeun atawa mere ieu malik al-ikhwana ka pirang-pirang dulur kuku kaum kana pirang-pirang hakna ieu ikhwan kan. Pataroka tuluy ninggalkeun ieu malik dalika kana tu yashhadu ya'udu yu'ti wahidan saidi hatta taroka sehingga ninggalkeun ieu malik kana ieu yashhadu ilah yashhadu ya'udu kula tegesa sakabeh yashhadu ilah wa kana jeung kabuktian malik yaqulu eta ngadauh malik la yutahayyu teu dikawitkeun lieu mar'i pikeun jana naon ayyuh biro yang ngabedakeun ieu mar'i kullah udrin kana sakur udur alasan lahu pikeun mar'i wakila jeung diucapkeun li Umar bin Abdul Aziz ka Umar bin Abdul naon laot tafarrogta lamun jon anjeun lana ka urang sarean pakola tengah Umar bin Abdul Aziz dahaba leungit naon al-firawu jongjon pala firawu tah teh jongjon sepila indallahi taala aing sandingan Allah taala Khalifah Umar bin Abdul Aziz saya minangka pangwarokna wa qala jeung ada usaha pudelu ini saya tunakuring la ajidu lir rasuli indi yadan ida laqiyani ala yusallima alayya wa idza maridtu ala ya'udan sunah kuring la jidu eta yakin mamian kuring lir rajuli pikeun hiji laki indi anu tersandingan kuring ya dan kana nikmat kana kekawasaan sanyana kuring eta mangyan kuring kana nikmat no aya sandingan kuring jang rajul maksudna lajidu eta yakin mangyan kuring li rajul pikeun laki indi anu sandingan kuring ya dan kana nikmat idza laqiyani di mana-mana patepung irajuni ka kuring Allah yusallimat yen teu uluk salam iraju alayya ka kuring wa idza maridu di mana gering kuring Allah ya undani yen teu ngalayan irajuni ka kuring nikmat kitu wa qala jeung ada Abu Sulaiman ad-Darani bayana Rubai ibn Husain wa qala Rubai bin Husain jalisun liuk ala babi dari dina pantok salureun pantok dina pantok imahna Rubai dina waktuna jalisun ja'ahu datang ka Rubai naon hajarun batu juga datang batu kasana ngalemparna masok ka tuluy nubruk ieu hajar syabha tau kana sarang narube pasajau tuluy natuan ieu hajar ukarube natuan ieu hajar ukarube pajala tuluy tumandang rube yang sau eta ngusap ieu rube adamma kana getih wayaqulu jeung ngusap ieu rube cek anjeunna laqad wa'idda yakin estu dipituturan anjeun ya rube Pakoma tulinang tuwi rube wadakola jeung asup rube darahu ka iman rube paman jalasa tuluy teriuk rube ba'da zalika ila ja'ahu hajarun tuluy teriuk rube ba'da dari sebenarnya ja'ahu hajarun teriuk ala babi dari dina panto iman rube hatta urida sehingga dikeluarkeun naon janazah rube sing wae di iman Wakana jeung kabuktian Sa'd bin Abi Waqqas Sa'd bin Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaid bin Zaid lazima eta netepi ieu Sa'd jeung Sa'id buyu tahuma
yang penting. Lazima tanat seperti saat jeung Said buyut tau makana pirang-pirang imahna ieu saat jeung Said bil akiki di negara akik. Palam yakuna tuluy kabuktian saat jeung Said ya yani eta datang saat jeung Said madata ka Madinah li Jumatin karena Jumat wala goeriha jeung teu datang karena saya di Jumat. Jumat hatta mata sehingga maut dia saat jeung Said dia akik di negara akik. Pakolan dengan ada usaha Yusuf bin Asbatin. Sami tunggu pingguring Sufyan Sauri ya kulu bari ngadaun Sufyan. Wallahi demi Allah allazi anu la ilaha ayat pangaran wajib bener illa huwa allazi Allah. Lapor halak yakin esu halal naon azmujlaku muslah. Pakolan dengan daun Nabi surga abillahi akillah akolla yukillu. Akillah kudunya letikeun anjeun min